Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal makan alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam fi sababi walimah min walimati li maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasuku khairan illallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da wajib jaiz mumtani inda sarfi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqad qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati haqqun li ummati. Qala aidan man amala nasa fala yadhlimuhum wa idza kallamahum fala yukdzibuhum wa idza wa'dahum fala yukhlifuhum lazimat ukhuwatuhum wa harumas fibatuhum. Kama kolot pribahasa anu geus teu aneh kukula dicarita-carita Bu ceuk kolot urang baheula dina pangulinanana cung alu-alu ti kukur ngadu ka jalan ka Cikadu enteng-enteng kulit banteng kahilir kagirang manggih batu patu tumpuk manggih bata patolek tak ai ber kana tak aya nu apal urang di aya sing horeng si mana horeng pribahasa kolot baheula mah aya eusian aya artian cung alu-alu ti kukur ngadu ka jalan ka Cikadu enteng-enteng kulit banteng kahilir kagirang manggih batu patu tumpuk manggih bata patolek tak ai ber kana tak kajunting jalma palulur jabatan kajunting jalma palulur pangkat anu sugi anu miskin kiai pejabat masyarakat kabeh bakal dibuatkan karena tak intina manusia di alam dunia bakal maut. Kama kalau peribahasa pemuda zaman now, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa setelah berjumpa mukanya beda? Ikan acen kalau kualuh kacian deh lu. Kama kalau itu Malik fi kitab Alfiyah, kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lu thumma harfunil kalim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Anu kalintang dipihormat para alimil ulama, para kiai, para haji, para sesepuh, para guru, para santri, kum kasadayana. Wabil khusus abah oge Kang Ustad Ayang jadi kencukang lantaran abis tiasa silaturahmi ka urang dieu. Pamudah-mudahan para guru-guru urang, para kiai, para santri, para guru anu ulung ku ilmu panemu, para ulama anu segema ku ilmu pangabisa, pamudah-mudahan tambih-tambih kamuliaanana amin. Dibarokahkeun ilmuna amin. Dibarokahkeun umurna amin, jembarkan rizkina amin, jauhkan balaina amin, tambih-tambih istrina amin ya rabbal. Setuju Bu? Setuju? Nyaan
Yes, nu sajan manteu cenah. Sedangkan bener Bu, kategori istri teh tilu. Jadi lamun abah hiji keneh pamajikanna eta lain istri. Ngaranna iswan. Nggih, 1 2 3 tilunya. Jadi lamun hiji keneh eta iswan. Kang Ustad aya cenah bawa pamajikanna hiji iswan ngaranna lain istri kategorina. Laju cenah kumaha eta nu ngomong tilu kitu kahayang. Ngentuani ka ibu negara. Jadi Kang Ustad aya lamun boga majikan hiji keneh eta iswan, kumaha lamun 2 istu, tah kumaha lamun 3 kakarak istri, kumaha lamun 4 isdet podaran sakalian piraku 3 ge teh seubeuh. Intina mah mudah-mudahan para guru, para kiai, para santri sing diberkakeun ilmuna fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal. Tidak kita pengesaman kehormatan karena pengatur acara anu patas suara sebatas kabar barus kagak diajar jebarios dibari hadis sadayana anu mudah-mudahan aja tambah kemuliaan amin. Tidak kita pun saya mohon kehormatan ke Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, kum kasadaya jajaran aparatur desa. Mudah-mudahan aja nang ajabat di alam dunia aya dina adil terbijaksana amin. Kehormatan anu paling istimewa kasanggakeun ka penyelenggara PHBI dina siang ayeuna diiringi dengan tema kacai jadi salawi, kadarat jadi salogak, kacai urang mararandi, kadarat urang sarolat, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul, sanada sairama dengan nada-nada cinta insya amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan naon rupi tuangan sinar ngeleuten partos cacurah dina siang ayeuna Allah ngebalas dengan balasan anu berlipat-lipat ganda amin. Tina 1000 ka 2000 ka 5000 ya Rabbal. Kehormatan anu paling istimewa kasangan karo bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, nenek-nenek, pemuda sareng pemudi, santriawan santriawati, jandawan oge jandawati, kaum kasadayana anu pak hadirin ieu panempatan. Mudah-mudahan urang sadaya kang maghfirah Allah Subhanahu wa taala amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pujian wajanten panghias ati ieu urang pintenkeun ka Allah nu Maha Suci. Pujian wajanten panghias rasa ieu urang pinten ka Allah nu Maha Kawasa. Syukur yang menjadi pitutur para dulur, dulur anu salembur, dulur anu sadapur, dulur anu sakasur. Ieu urang pinten ka Allah ya Allah zat yang maha ghafur, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam jasmani sareng rohani, yang yakin tidak ada satupun pangkat manusia yang dapat menghitung nikmat Allah, sekalipun ranting-ranting pohon dengan pulpennya, dedonan dengan kertasnya, lautan dengan tintanya, tidak bakal bisa terhitung apa yang namanya nikmat Allah. Walaupun dihitung oleh bapak doktor, walaupun dihitung oleh bapak profesor komputer yang sudah dikatakan alat canggih di dunia modern, tidak bakal bisa terhitung apa yang namanya nikmat Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'undu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Cek Allah, andai antum semuanya menghitung atas nikmat aing cek Allah la tuhsuha moal kudu kahitung aya sababarahana. Betul apa betul? Benar apa benar? Iya apa iya? Gurih salawat dan salam semoga tercurah dan tercurah bagi junjungan kita Kangjeng Rasul yang berbudi luhur, Kangjeng Rasul yang amat masyhur, Kangjeng Rasul yang pantang mundur dalam bertempur, Sayyidina wa nabiyana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap kakurigan aku sahabat-sahabat berikut urang sadaya yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah sekarang, yang telah membawa agama Islam dari otahi beteta, yang telah membawa agama Islam dari kegelapan hiu terang menerang. Mudah-mudahan urang sadaya sebagai umat paling butitina kayak sahabat utma engke di menjaja amin ya Rabbal. Jam sabaraha gitu ai ya geus beurang horengnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minangka anu pan anu salajengna para mitra pamirsa kaum dangu sadayana, alhamdulillah urang sadaya tasriu mumpulung dina ieu kampung Bengkok ngaronyok dina ieu tempat kanu seueur termasuk suci kada terima kawasan sekali deui. Mudah-mudahan urang sadaya dihampura dosa amin. Dibarokakeun umur urang anu barokah amin. Dibarokakeun rezeki urang amin. Panjangkeun umur urang amin. Ditambih-tambih kamuliaan pikeun urang amin. Nu can boga anak singgera boga anak amin. Nu can kabayar hutangna singgera kabayar hutangna amin. Nu jomblo euy pamuda euy pamuda singgera kawin amin ya Allah ya Rabbal. As-salatu 'alan nabi wa
wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Hayu orang sadayana munajatkan kawasa nutas nyipta alam dunia berikut sareng isina as-salatu alan Nabi orang sarere Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana arang kuresna basana as-salatu alan wassalamu ala rasul syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi as-salatu ala nabi wa salamu ala rasul syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Langsung aja ya biar tereh balik oke. Udah cara rangkelen berbicara tentang maulid Nabi. Tangtu di dalamna ayah hikayat. Berbicara tentang hikayat maka di dalamna ayat azimat. Berbicara tentang azimat insya Allah menjadi hikmah. Sebagaimana Kangjeng Rasul punya bicara cek Kangjeng Nabi syafaati hakun li ummati, syafaat kaula hak pikeun umat kaula. Tara jawab sahabat nanya cek sahabat ya Rasulullah nu disebut ku anjeun umat nu mana ya Rasulullah? Apakah kami babareng jeung Kangjeng Nabi tiap bore tiap isu tiap berang tiap penting ieu kami lain umat Kangjeng kitu? Dijawab ku Kangjeng Rasul la bal antum ashabi, lain anjeun mah sahabat. Laju umat nu mana Kangjeng? Kaumun alladzina yatuna min ba'di yu'minuna bi walam yaroni. Hiji kaum yang tak pernah mendengarku, hiji kaum yang tak pernah melihatku, hiji kaum yang tak pernah bertemu denganku, tapi kaum tersebut selalu ngagungkeun dina bulan Rajab, kaum tersebut selalu ngagungkeun syariatku, kaum tersebut selalu ngagungkeun dina kelahiranku. Alhamdulillah. Ilah momena anu sangat luar biasa, anu sangat luar biasa ku urang diagungkeun naon kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan cek ibu-ibu mang santri kunaon sebabna kitulah ieu Kangjeng Rasul kurang ku diagung-agung, kunaon sebabna ieu kelahiran Kangjeng Rasul kurang ku diagung-agung. Tingali hiji sejarah anu sangat luar biasa. Waktu Nabi Adam rek ditiup roh lain rek ditiup roh kusaku Allah saenggeusna gugah eta Nabi Adam aya kalimat dina pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta Nabi Adam ningali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas menjadi kitu nanya eta Nabi Adam ke Allah cek Nabi Adam teh kaluhurkeun handap teh luhur kayak bisa sapotong aja kula dong jurig. Cek Nabi Adam teh Gusti ari eta aran eta tala nu bedampingan jeung Gusti eta saha Gusti? Kuduna mah kapan kula nu aya di dinya, kuduna mah kula sabab kula manusia paling pertama, kuduna kula la ilaha illallah Adam Rasulullah. Tapi toh kenapa di dinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dijawab ku Allah moal diciptakeun anjeun lamun teu diciptakeun eta saha Muhammad. Sebab
sebab naon anjeun diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulak-ulakan anjeun surga, neraka, aras, kursi, bumi jeung langit, bahkan langit jeung bumi berikut alam dunia diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang kabehan moal kudu aya lamun diciptakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak moal aya, ibu-ibu moal aya, kula moal aya. Sebab naon secara tidak langsung hakikatna urang teh diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikeun ku Syekh Ja'far dina berjanji, anta syamsun anta badrun nurun fauqa nur. Aing rarepeh urang teh diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarnya ku urang diagungkeun kelahiranana, wajar ku urang digede-gede, wajar. Mudah-mudahan ye tahun anu bakal datang ngagungkeun kelahiran baginda Rasulullah lebih meriah daripada tahun sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal. Makana banyak eta di ditu teu di mana doang nya. Teu di mana lamun ngayakeun teh kapan urang sok urunannya. Sok urunan kawan mun eta mah abi ge ditu sarua lamun ngayakeun teh sok urunan. Euy masyarakat cek abi hayu urang urunan naon rek ngayakeun muludan laju sabaraha cenah urunanana. Heuh kira-kira masyarakat rek sabaraha cenah kumaha cenah lamun urang cenah urang gitik rata 50.000 anjay leutik 50.000 mah atau secara hakikat dunia sawah tahta harta bahkan kabeh eta diciptakeunana tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu pantes urang rek ngayakeun keagungan baginda Rasulullah ngeked teu pantes. Urang teh koret teu pantes. Cek abi ieu urang gitik rata 100 mejeuna eta ya dijumlahkeun cenah geus meunang cenah ieu urang gitik rata 100 sabaraha kakak sekian kakak meunangna 5 juta cenah duitna. Anak cek abi mau cukup keneh bae sabab urang rek ngondang kieu ti jauh mangkaning cek abi kieu ti jauh 5 juta eta paling ge jeung kiai doang cek abi. Encan urang ngondang masyarakat, encan urang ngondang kiai setempat nu ti masing-masing ampihan teh kapan meureun kudu di amplopan. Deku Chanel encan rokok encan amplop laju cenah kudu kitu atuh kudu gitu loh. Deku Chanel kudu lamun nek babandingan kitu babandingan ieu urang dieu maot moal neangkeun abi ka Bendungan moal kieu di dieu. Jadi lamun abi di amplopan urang dia ge amplopan eta cenah gede jeung leutikna atuh mah seru abi mah digawe mainna teu digawe. Geus urangnya cek abi ieu urang gitik rata sabaraha sekian ai celetuk be abi ngomong cek abi kieu bae burung ningali kana keagungan anu sangat luar biasa. Alam dunia diciptakeunna tina nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang rek kain kemuludan tikula masyarakat 2 juta masyarakat rek sabaraha gitu tah. Santri paling depan gitu loh. Lamun aya ari teh aya mah tuh kumaha nek ngajual kanyut atuh lamun aya tapi na ari teu aya mah atuh kumaha aju tretuk bebas anu ngomong lamun eta teh mah rek ngayakeun muludan teh. Oh mang santri eta mah ria nu kitu mah santri moal ngardig mah santri ibadah diringi jeung ria mah watu bitu sawabah hancur ganjaran ibadahna diringi ku ria mah ngomongna di jauh lain di hareupeun abi anu teu muguh teh. Jadi maksudna kapalang teh kumaha sih jelema kapalang. Jadi kaleh mah santri kaluhur teu nyang hulu dijeun jubur teu ngepot pokona jejekeun beh deku Chanel beh pigilaeun teh di ditu pan cenah ngomongna di dieu atuh abi teu wani di ditu mah. Jadi abi ngomongna di dieu ditu abi bisi teu diarah. Eta gitu lamun eta mah be pokona mah ria can ria ngomongna batur abi cek batur cek saha cek si anu kadieu sia ulah ngomong di batur di hareupeun batur kadieu di hareupeun aing ngomongna sia ngomong ria aju tenda ria ainun ria nu ngomong ria beung sia anu ria itu tah. Laju cenah kumaha gitu tinjau heula nu kumaha riana sabab aya al hukmu bi tilafil amkinah aya al hukmu bi tilafil aksos aya al hukmu bi tilafil azminah al hukmu yadur mal elat hukum teh berjalan dina elat nu mana heula nu riana aya ria bil qauli aya ria bil qalbi aya ria bil fi'li anjay
Ibu-ibu ngahuleng tengah arti cek ibu-ibu. Aduh aing ngomong ke naon cenah kauli kitu cenah. Setinjau heula cek abi aya makum bi aya makum aleh mana ya Nuria. Ulah sok laju teu endah bae cik abi. Naonna heula Nuria sabab aya sodako latuk balu aya lamtuk balu. Aya sodako anu sama sekali teu ditarima, aya sodako ditarima kang kaya ditangguhkeun. Lanjut. Contoh ieu sodako anu ditarima tapi kang kaya ditangguhkeun. Cek Ustad Ael. Hoi, teh kula 3 juta nek sodakohna. Emat deui cek palurah. Ditambahan ku kula tah 2 juta jadi 5 juta kabehna. Jadi tah cek lurah dia ngan setiap eta ngomong deui lurah teh Ustad Ael ngomong deui eta kasipatan ku sifat tria rek kauli ataupun kalbi atau sabatina pilih kasifatan ku sifat tria moal geura ditarima ku Allah dina ganjaranna teh pas meujuna meunang sapoe 2 poe Kang Ustad Ael teu ngomong deui sedekah palurah teu ngomong deui sedekah tah ti semet eta ditarima ku Allah. Jadi gedekeun ku urang kajeun teuing kasifatan ku sifat tria dina sedekah muludan insyaallah bakal menang keberkahan dunia sinar akhirat insya amin ya Allah ya rabbal jeung aya sedekah anu sama sekali teu ditarima. Contoh urang rek salat tapi ngalahuduna ku cikiih. Artinya urang rek salat ngeun ngalahuduna ku ciki geus sama sekali moal urang rek sedekah ngeun duitna Bang Emok seperti ngeun duitna nah atuh bakal kitu bela geus moal jadi sedekahna jadi endah sedekahna endah tapi lupat kana datiah ganjaranna maaf no nehi moal anjay gitu maksudnya. Jadi menang bae celetuk bae abi ditutuh di mana di kerta pangbahaskeun cenah ieu ye nageun pepetasan cenah. Kapan pamuda maresepeun eta kan pepetasan. Lamun aya ruah rieuh kitu kapan resepeun kalah dicarek ku ketua MUI haram sape ulah nyeuneuh pepetasan ulah meuli pepetasan mending kana cai kana dahareun seubeuh kana beuteung bener nu ngaharamkeun henteu salah henteu tinjau ku urang menang bae ganjaran menang ngeun leutik menang bae ganjaranna menang ngeun leutik ulah laju teu endah bae bisi naon semangatan pamuda kesemangatan pamuda bisi menurun rek ngagungkeun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laju cenah naon diharamkeunana rek lupat kana sifat ataupun tetep haram can pernah ngadenge abi mah di mana ge sugan jelema kalaparan ngadahar pepetasan eueuh nya deku Chanel eueuh aju seperti lupat kana sifatna hedeku menong eta lamun selemah jantung rewas meus mun teu langsung paeh barang mulai supaya katempuan hayo gerak kapan lah rekdat ataupun sifat tetap haram lah tetap teu meunang laju cenah meunang bae ganjaranna meunang tina naon tina min haitsu li ta'zim wa ta'zimu syairillah dengan ngagungkeun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngun peda kaida Imam Syafi'i punya bicara cek kaida Imam Syafi'i darbul mafasid aula wa darbul masolih tinjau heula loba maslahatna tah loba mafsadatna paling ge kadinya kaharti jelas nandakeun urang naon cenah ngagungkeun kelahiran baginda Rasulullah nandakeun urang cinta ka junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan cek ibu-ibu mang santri kami teh deudeuh kami teh cinta ka Kangjeng Rasul laju Kangjeng Rasul cintaeun kitu ka urang laju Kangjeng Rasul deudeuh kitu ka urang ya iyalah masa ya iya dong durin aja dibelah tisu gitu dong. Atuh karuh Kangjeng Rasul ge cintaeun ka urang laju aya buktina mang santri aya tinggali hiji sejarah waktu Kangjeng Rasul arek dicabut nyawa Bu waktu Kangjeng Rasul arek dicabut nyawa kadongkapan ku malaikat Ajrail eta malaikat Ajrail dongkap ka Kangjeng Rasul karopo Kangjeng Rasul lain berupa malaikat Ajrail tapi ngarupakeun jelema Arab eta jelema Arab bari gagah jangkung gede make jubah kasep irungna banghir luar biasa doang kula gitu
Cek ibu-ibu aing cenah eta mah cenah hideung nya leutik hirup deui cenah. Ting torek akitu-kitu ge geus payu Bu Abi mah. Eta dongkap ka robo Kangjeng Rasul saha berkat Ajrail teh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pas dongkap ka robo Kangjeng Rasul dibuka ku Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Ari anjeun saha cek Siti Fatimah teh. Kula sahabat Rasul. Cek Siti Fatimah lain. Anjeun mah lain sahabat Rasul. Kaula ge nyaho sahabat Rasul mah anu amsorin, anu muhajirin. Kaula ge nyaho anjeun mah lain sahabat Rasul. Kula sahabat Rasul lain anjeun mah sahabat Rasul. Aju rek naon anjeun ka dieu? Hayang panggih jeung Kangjeng Nabi. Moal geura dipanggihkeun anjeun jeung Kangjeng Rasul sameh kula naros heula ka Kangjeng Nabi. Gancang carita trojol be Siti Fatimah ka Kangjeng Rasul. Ya Rasulullah, aya hiji tamu ya Rasulullah. Naroskeun anjeun ya Rasulullah. Makani anjeun kuari keur aya dina muriang ya Rasulullah. Abi mah paur ya Rasulullah. Saha eta tamu tersebut ya Rasulullah? Bejakeun ka kaula ya Rasulullah. Kangjeng Rasul ditanya kitu lain ngajawab tapi Kangjeng Rasul kalah ngaracak cimata. Ditanya deui Gusti Fatimah teh, ya Rasulullah, saha eta tamu tersebut ya Rasulullah? Dijawab ku Kangjeng Rasul, "Neng, pinter bager geulis. Eta hiji tamu anu bakal misahkeun pamajikan jeung salaki. Eta hiji tamu anu bakal misahkeun keluarga jeung keluarga. Eta hiji tamu anu bakal misahkeun kanikmatan di alam dunia. Lamun kadongkapan ku eta tamu, yakin urang teh bakal papisah jeung alam dunia. Nyatana eta tamu teh malaikat Azrail." Aing ngarepeh bari parnasnya. Gancang carita diteangkeun deui ku saha Gusti Fatimah teh. Abi ge apa cek Siti Fatimah? Anjeun mah lain orang Arab, anjeun mah lain orang Arab, anjeun malaikat Ajrail, anjeun rek nyabut nyawa Kangjeng Rasul. Silahkan kalebet gancang carita dicabut nyawa Kangjeng Rasul. Dongkap kana tuur Kangjeng Rasul merintih. Cek Kangjeng Rasul, Paman Jibril, horeng kieu Paman Jibril, nyirina dicabut nyawa Paman Jibril. Kangjeng Rasul anu boga cap khatamul anbiya wal mursalin, sayyidna seluruh makhluk, jenana para nabi, kaisarna para rasul, sayyidna seluruh makhluk. Tapi tatkala dicabut nyawa ngarasakeun nyeri Kangjeng Rasul. Atuh komo ting urang Deko Chanel be mana teuing ya. Pas menjadi gajang carita dongkap kana tuur kana cangkeng ka dieu la. Paman Jibril nyeri horeng Paman Jibril dicabut nyawa. Cek Paman Jibril, ya Rasulullah, pikeun anjeun mah ya Rasulullah ka nyerina dicabut nyawa geus 70 kali lipat dikurangan ka nyeri dicabut nyawa. Kumaha cek Kangjeng Rasul? Bril, laju kumaha umat kula? Anjay, umatna anu diomong. Kumaha umat kula? Bril, bejakeun ka malaikat Ajrail Bril. Ulah geura diteruskeun kitu dicabut nyawa. Kaulah hayang ngadeheus heula ka Allah. Kaulah hayang ngadoa heula ka Allah. Bril, bejakeun ka Allah ka itu Bril. Bisi aya umat kaulah di Hunibera, bisi aya umat kaulah di Cibaliung, bisi aya umat kaulah di Binuangan, bisi aya umat kaulah di Paneglang. Teangkeun Bril kadinya, bejakeun ka Allah, timpakeun ka nyeri dicabut nyawa ka kaulah daripada umat kaulah anu ngarasakeun nyeri dicabut nyawa. Masya Allah, luar biasa Kangjeng Rasul cintana ka urang luar biasa. Jadi teu pantes urang teh mun ngarita mengagungkeun kelahiran baginda Rasulullah dileutik-leutik teu pas gedekeun ku urang. Yakin bakal kapanggih ku urang kabarokan dunya sinar akhirat insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Doa terakhir Kangjeng Rasul kumaha ngadoana? Allahumma khafif alayya fi syakaratil maut. Allahumma khafif alayya li ummati fi syakaratil maut. Moga-moga Gusti ringankeun kaula dina datangna syakaratul maut Gusti. Jeung moga-moga Gusti ringankeun kaula jeung umat-umat kaula dina datangna syakaratul maut. Alhamdulillah. Bahkan dina hiji riwayat mah eta Kangjeng Rasul salat ina ge salat hajatna salat taubatna ge aya nu ngomongkeun belasan bahkan aya nu ngomongkeun ratusan rakaat. Bahkan ina ge paling pisanana sampai ngegetian ku sujud ka Allah ditaros ku Siti Aisyah teh, ya Rasulullah anjeun geus dijamin ahli surga ya Rasulullah. Lamun basa harti teh naon hartina anjeun salat taubat? Anjeun mah geus suci, anjeun mah geus yakin asup ka surga. Naon hartina salat taubat? Dijawab ku Kangjeng Rasul, "Neng, pinter gelis salat tobat kula pikeun umat kaula. Bila mana umat kaula hirupna di alam dunia dicabut nyawa ke Allah can pernah tobat ka Allah, mudah-mudahan salat tobat kula bisa ngiparatan ka umat kula anu can pernah tobat ka Allah." Masya Allah. Bu, sok salat tobat sabaraha rakaat? Telok urang mah nya. Telok salat tobat urang mah telok.
rumah sabi ge sarua ilah momen anu sangat luar biasa agungkeun ku urang kelahiran sebab naon Kangjeng Rasul aja boro kusibatan dina jenengan rek maut nak bage anu pae ka rinduna urang nu jadi umatna alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal nandakeun urang cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceuk Kangjeng Nabi sebut-sebut nama kaula rek di mana bae tempatna ulah ngan ukur di majelis hungkul ulah ngan ukur di mushola hungkul ulah ngan ukur pengajian hungkul mantak naon ku urang di mah ge sebut-sebut nama Kangjeng Rasul naon anu maksud sebut nama Kangjeng Rasul yu urang lobakeun maca salat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandakeun urang nandakeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan yuk maca salat nariyah mudah-mudahan urang timbul keberkahan dunia aya dina keberkahan akhirat malah madar aya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa khusnul wa yastasqa gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Allahumma sholli sholatan kamilatan tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tudda bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnal khatimi wa yastasqa gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cek ibu-ibu mah santri kami mah hayang ku hayang mah santri ngan kami mah teu kawasa ti beurang kami mah sibuk penting kami mah molor ngan kami ge hayang meunang syafaat Rasulullah hayang membaca salat ka Kangjeng Rasul atuh babari bari ngageangkeun anak kunaon atau bari ngageang-geang anak teh urangnya dek kusana mending kena eta Allahumma sholli sholatan ngeunaheun daripada nangning kong geura gede geura jangkung geura bisa nyamarang lampung geura biasanya baktum ulah atuh maksudna nu berfaedah insyaallah bakal menang keberkahan. Timbul pertanyaan mas santri kami mah teu mampu teu bisa salat nariyah teu bisa salat idrikiyah teu bisa salat munjiat teu bisa salat wahidiyah teu bisa tayangkeun ka para ulama bawa buku kadinya hayang dituliskeun ka para ustazah hayang dituliskeun ka para ulama mas santri kami boro-boro neuleuh kami mah teu kabaca-baca acan tulisan Arabna ge latenkeun kami mah teu kawasa laten ge kami mah teu sakola baheula boro-boro ku sakola kami mah teu bisa tapi kami hayang menang keberkahanana kumaha mas santri tingali Imam Sri Sakoti punya bicara man qasada maudian diaktrofi maudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad tiara dan fil jannah
mah sasa jalma anu neja anu boga tujuan membaca kalimat-kalimat naon tareh kelahiran baginda Rasulullah, membaca sholawat, membaca kalimat-kalimat zikrullah, yakin dunia ayatnya keberkahan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala engke di surga insya amin ya Allah ya Rabbal. Laju cenah kami kudu ngamalkeun naon mas santri, yuk urang tangkeun ka abah dina abah aya kalimat naon cenah, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat naon cenah Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Cek ibu-ibu babari mang santri eta kalimat bismillah babari anak kala babari kurang dimamorehkeun. Tingali hiji sejarah anu sangat luar biasa. Para ulama punya bicara kitab-kitab Allah anu turunkeun ka alam dunia kabehna aya 104 kitab anu 103 eta maknana dikumpulkeun dina kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an anu 30 juz anu suratna aya 114 surat anu ayatna aya 6.660 ayat eta maknana dikumpulkeun dina surat dina surat Al-Fatihah eta maknana dikumpulkan dina kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dina kalimat bismillahirrahmanirrahim seluruh kitab anu 104 teh diturunkeun ka alam dunia maknana dikumpulkan dina B anu aya dina bismillah. Ditafsirkan ku para ulama bikana makana biakunu mayakunu moal aya langit lamun teu anu ngademelna, moal aya bumi lamun teu anu ngademelna, basa dahareun moal kudu nyebeuhkeun kana beuteung urang lamun teu disebutkeun ku Allah. Kapan kana tauhid lumpatna ti mana kapanggihna tina B anu aya di nabis aing rarepe luar biasanya kalimat bismillah luar biasa. Bahkan para ulama andai kudu nyurah karena kalimat bismillah, andai kudu nyurah karena kalimat bismillah aja baraku sabulan, aja baraku saminggu, aja baraku setahun sampai kiamat eta kalimat bismillah kudu disurah ku para ulama moal kudu beak moal ku barokah wasilah kalimat bismillah luar biasa. Tinggal hiji sejarah baheula dina aya dina riwayat baheula seorang ibu-ibu rek dihianati ku salakina eta salakina copok keimananana copok katakwaanana jauh jeung aturan ulama gilaeun kana pamajikan tukang ibadah, gilaeun kana pamajikan tukang ngawirid bismillah ngun kumacarana cek salakina ku aing ieu pamajikan nek di podaran ting toreknya jauhkeun jauh naudzubillah min dalik kumacarana can ieu pamajikan ku aing nek di podaran cek salakina teh pas meja kitu boga siasat salakina cek salakina aing nek ka Jakarta lah biasa bebeja ka pamajikan pas meja neng pinter bager geulis jubur hauk cenah kakak cenah rek ka Jakarta rek naon cek na kakak Jakarta rek usaha naon bae cenah supaya hayang paleuwih cara batur pas meunjing kitu deur beh ka Jakarta salakina teh meunang sabulan 2 bulan 3 bulan balik ti Jakarta pas meunjing balik ti Jakarta eureun heula lamun contoh korita mah di tengah leuweung eta isalkina teh nyiar naon eta salakina tengah leuweung eureun nyiar oray taneuh kala jengking diasupkeun kabeh ka jero kardus supaya nage datang ka imah dibuka eta si kardus ku pamajikanana oray taneuh kala jengking supaya nyorot ka pamajikan supaya mancong ka pamajikan supaya mod jaku gila ka pamajikan ari geus coplok keimanan mah kitu pan gilaeun kana jelema anu ibadah teh pas meunyeun gacang carita datang ka imah biasa assalamualaikum cek salakina waalaikumsalam kakak geus dongkap mohon atuh biasa wes atuh jeung salaki ieu nya pas meunyeun gacang carita teh kitu lah oh cenah aja kakak cenah mawa kardus alhamdulillah cenah mawa dicokot ku pamajikanana teh eta si kardus ngeun di dieu mah eueuh aya meureun ka aelnya mana ka ael ngeun di dieu mah abi ku abi sok di dieu mana ge tadi obrol-obrol bae eta engke abi nak cerita heula sakeudeng sakitnya tuh di sini abong atau abi cari pas meujeuna ceramah dong kieu mun acara gede kieu kaditu kalembur moal dibejakeun misi nyahoan urang dieu eta para ulama para kiai para santri meunang kardus ari abi henteu hede kumenong eta abong eta atau ari masalah jero nama kejo-kejo kene be dinu kula ge aya apa kejo mah ngeun lah nu kitu mah kumaha nya simbol doang lah intina bisi ditanyakeun eta doang pas meujeuna balik teh abi nanyakeun kana Mang Yadin Mang Santri meunang kardus henteu cenah anjay dak picilakaeun ieu urusanana
Pas menjadi hayrak lempang. Mang Muhyiddin menang kardus teh ti panitia henteu cenah dak kumaha tadina ieu aing mah dak urang hayu bolak-bolak balik dak urang lempangna anca-anca bae suguhan teh ati buri mang santri kardus abi nyileuk deui ka buri oh bae gayel doang kana mobil dor babi kana mobil asup pir kana supir anca-anca bae sugan teh aku panitia mang kardus abi neuleuh ka nya sepion eueuh bae pas menyeun kabeuti kebelah hateng keheul teh keheul jejeg pir ser be pir di pasar Cibaliung eureun nya nek naon meuli martabak boboroeun dek kuseneel kapan ieu bangsa kieu mah Pak ieu lamun urang ti luar ti mana bae lamun urang teu bara bawang ieu teu jingjing naon bae ih jamberut kamu urang lamun tos usaha teu barang bawa penting na ngimped atuh dek menor beh atuh karasa ku abi ai pas meuje datang teh abi ka imah assalamualaikum waalaikumsalam biasa pepelukan abi atuh muhun mah kitu nya pas meuje eta bener bae eta sineng kurang kuruling kurang cenah mana kardus tuh lah aing mah bisi kieu doang ieu eta kapan bulu sempet kumaha luka kenapa kau tambahkan lagi kelukaan ini atuh titu keneh kula nugon kardus datang ka imah ditanyain kardus dijawab ku kula ulah buka kardus penting ieu mah andok sia bae ku aing dibuka pusing amat aing aya pas mejeuna kitu nek KS teh nek KS geus ngarendeng kieu lah saksi hirup ku di sini enggak aya keneh nek KS teh mejeuna KS teh kerenyang na ceuli cenah anehnya cenah anu ceramahna cenah anu ieu cenah teu meunang kardus burungnya teh nyaho ge modar meureun panitiana gandeng ulah ngomong kardus bae eta abi kapan eta abong teh geun kalah pasea KL deku Chanel beh eta jadi untung jadi daripada abi ti dieu datang ka imah aduh omong jeung pamajikan ku gara-gara teu meunang kardus jeung KL gelut teh mah deku Chanel beh eta abi keluar beti imah abong teh na teras aduh aing kumaha ya ari ditembal kurang picelakeun ari ditampiling kurang kena pihaliwon ngahuleng bae abi di imah cek di hareupeun imah cek abi teh sudah tahu luka di dalam dada aduh aing mali moal diteruskeun lah isin ka abah ngan eueuh nu nyawer deui eta mah di Kerta di tadinya tah di mana di Cikesik terus abi di tuh di Wonosalam aju di Cipining Panimbang nyanyi eta di sawer aju di dinya mah tadi Cikesik tadi sawerna ku palurah aya palurah pas mujuna kitu lah palurah kaluhur teh nek ka mana palurah nek ka mana rek nyawer cek palurah ulah palurah isin pajakeun artis bae cek abi cek palurah ih kami cenah mikir nyawer kieu daripada nyawer artis mah horeng kieu ge bisa nyanyi cenah wis palurah aya ya ka dia ting ulah gede-gede ulah eta kitu lamun eta mah mun istilah eta sok nyanyian sok cenah kami minin keneh nyawer cenah kitu lah bari jeung eta lamun dinyanyikeun ku Keti Jakarta eta nu kitu lah 10 juta KL 10 juta padahal ngan nyanyi dong atuh ku lagi bisa nyanyi mah deku Chanel beh jadi ku lagi kajenting urang dia kualitas mah Jakarta gitu loh datang ke mana tadi abi ngomong karena kardusnya eta bener karena kardus gancang carita dicandaku jadi istri na teh ka mana ka dapur eta si kardus teh rek digenting si ieu si talina rek dibuka eta si kardus teh malaikat Jibril ngajerit maratan langit ngecek maratan jagat kajulu kaung-aung ka cara kaya tria sujud di hadapan Allah cek malaikat Jibril Gusti kaula terido Gusti ningali abdi Gusti tukang ibadah ningali abdi tukang kalimat zikrullah kaula terido Gusti rek dihianati ku salkina rek didolimi ku kila kaulah terido Gusti cek Allah brel gerateangkeun tuh ka surga gantikeun orai taneuh kala jengking ku intan mutiara na nyokot di surga sakecap netra ku pamajikanana dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim brai orai taneuh kala jengking ngajadi intan mutiara na nyokot di surga anjay luar biasanya kalimat naon cenah Bu Bismillahirrahmanirrahim
Laju sabaraha kitu cenah eta mang santri cenah ngawiridna cek hiji guru 30.333 kali bagor cek ibu-ibu. Teu mampu keneh bae 12.500, teu mampu keneh bae 1.000, teu mampu keneh bae 100, teu mampu keneh bae 17, teu mampu keneh bae 11, teu mampu keneh bae 7, teu mampu keneh bae 3, teu mampu keneh bae mending modar sakalian piraku 3 mah. Lamun orang teu mampu maca sholawat, yuk orang bawa ku orang naon kalimat-kalimat zikrullah. Tegasna mah nu pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ke. Bahnya atuh geus sejam ieu kula. Urusanana dek kusenel kumaha ieu bah. Lanjut. Ngun pedah mimbabi itlaqil am wa irdatil khas. Kaula ngomong tentang ngawirid ge khusus nama ka bapak-bapak lain ka ibu-ibu. Ibu-ibu mah ulah, ibu-ibu mah ngentoat ungkul ka salaki. Kajenting ieu suinagan curug ibu-ibu sasangaleun ku nyekel tasbih, sasangaleun ku ngawirid bismillah, tapi doraka kanu ngajadi salaki. Tarangna hideung ku sujud ka Allah, salat tahajud ku sujud ka Allah. Hideung tarangna doraka kanu ngajadi salaki. Maaf tingali laknat Allah la ana mulu rasulullah wal malaikatu wa nasu ajmain. Maka dilanat ku Allah, dilanat ku Rasulullah, dilanat ku seluruh malaikat Allah. Naudzubillahi min. Cek bapak-bapak, yes. Cek ibu-ibu turun dia modar dia koi. Illa anta tuba wa tarji'a lamun tegancang minta hampura kanu ngajadi salaki insya amin ya Allah ya Rabbal. Ulah gati-gati ipikeun ibu-ibu mah hayang taat ka salaki teu bisa ku ucapan, teu bisa ku tingkah, kunaon ku dangdan, kunaon cenah Bu? Dangdan geus ulah gati-gati karasa ku abi. Eta abi harita keur panganten anyar kakarak 2 bulan. Wes luar biasa mejeuna sayang-sayange. Eta abi keur ngaos teh jeung santri biasana malam Jumat teh abi eureun jam 11. Eta mah jam 10 abi geus eureun. Cek abi mang santri kudu ngarteuy. Panganten anyar gitu loh. Kabayang ku abi eta pamajikan di imah dangdan. Make lipen, make sido, make pupur. Oh pokona mah kabayang ku abi. Pas mejeuna abi nek balik teh ti majelis kunte bae kolor merosot di jalan keneh. Ih luar biasa panganten anyar gitu loh. Pas mejeuna abi datang ka imah assalamualaikum tadi tembalan. Ayo akhirna abi brus beh ka jero kamar bae. Pas mejeuna dibuka ka abi kamar ai sugan teh mah dangdan horeng molor seta mah gahil doang. He bujuk dicinta ulang pun tiba ti majelis keneh ai kunaon datang ka imah jurig nu aya. He kapan sakitnya tuh di sini eta oh abong harapan urang ti majelis gitu ai datang ka imah Bapak Nira molor geus ngacah bae. Eta abi penting eta teh di dinya henteu. Kunaon abong. Pas menjenak kita abi hesna di kamar sabelah isuk-isuk mah na meta hampura ka abi. Ah cenah hampura nya cenah neng cenah kerungi cenah boboti payun. Atuh kula garing. Geus dangdan jalan. Kau sok sering diobrolkeun di zaman baheula jangan wasilah dangdan yo. Zaman baheula jangan baru can aya lampu listrik mode kieu encan. Lampuna lampu totok baheula mah. Eta indung ibu-ibu nu jadi pamajikanna hayang modal. Mangkaning tengah peuting. Cek ibu-ibu ka mana? Ayo modal. Mangkaning tengah peuting keluar sieun. Subahna ka dapur. Datang ka dapur gap kana plastik. Diasupkeun si eta teh ka jero plastik. Ha dongeng ieu mah nya. Diasupkeun kana plastik, ai suan tambah diingkeun dina taneuh, sing horeng dina kursi. Poek ieu mangkaning pangheulan hudang, lain manehna isuk-isuk salakina rek ka sawah, rek ka huma. Cek salakina pas datang ke dapur teh anjay wanita solehah cenah isukane geus nimbel cenah. Merengge nyaho ti para kiai ti para santri lamun salaki rekaman be gancang timbelan cenah. Kapan eta bangsa eta ca lamun geus kebel mah teu pati baunya. Eta beuteung gancang cari tadi ku salakina langsung eta si eta teh diasupkeun ka jerona dirajut kaneron tenan. Eta we pokona mah sub diasupkeun ku salakina teh datang ka sawah eta salakina kopret mejeuna jam 11 teh mejeuna pas be jam 11 kuna mejeuna ngawadang ya abi. Iya mah abi tadi teu dibere emam kasih neng abi ngomong rek mam heula moal
Rek di mana be mam? Di Numuludan. Engke bakakak di ditu segala macam aya. Datang ka di aing teh dibere dahar. Tadi padahal mah ngomong kakak ayal lapar teu kuat. Jadi untung abi mati kuari nek mam heula nek leumpang eta. Ieu mah abi teu mau datang ka ditu dibere mam deui. Kalah titah ngomong deui. Meus lamun gede. Ting tarik na tuh darik. Eta kajang carita dong kau kajang 11 teh ya gitulah. Cek salakina. Mejeuna ngawadang. Kabayang ku salakina jengkol ngora. Sambal delan, lauk asin. Pas mejeuna rek dibuka ku salakina cek salakina. Pandong bau tai cenah. Cik salakina ayati anjing meureun di dinya mah pindah lah aing ka dieu dibuka nek dibuka teh ku salakina pandang bau tai keneh bae cenah. Cik salakina aing mah pokona mah nek tai nek jurig nek bagong nek naon aing mah lapar teu kuat rek didahar bae ku aing dibuka ku salakina bener tai. Teu anta parah deui eta salakina langsung ngasah golok geus herang teh eta si golok. Cik salakina Sarmina modar dia ku aing. Aya teh Sarmina. Allah sok laju aya bae. Allah mun aya nginjem sakedeung kula nek usaha nginjem aran. Ulak-ulakan ku tai nya atawa sapertina teh lamun nya teh abi masih neng bedi mah kecentut teh geun digigireun urang. Mejus tut cenah anca teh kitu nya. Oh cek abi dusun sok dihareupeun salaki. Ulah kitu dalam salaki mah. Lamun hayang mejus ka ditu lompat. Atuh cenah jelema ieu anjay. Teu dianggap jelema aing kalah ngomong-ngomong jelema cenah. Eta urang marah eta kilang mejusna atuh kau penting tai. Eta langsung asa golok eta salakina teh ceuk salakina Sarmina modar dia ku aing. Eta ngaliwat ka dieu ceuk Ustad ALK kurang teh Sarmina modar pokona Sarmina ku aing. Eta teh Sarmina 7 mulut telok dangdang dangdan. 7 mulut telok dangdang waktu harita pabrik cat napel kabeh nawak anu kuning anu hejo anu mudong kabeh teh Sarmina cicing di hareupeun imah cek teh Sarmina sis menanti kedatangan sang suami pasti marahan ka aing eta teh ditu keneh salahkeun geus seah bae Sarmina modar dia ku aing pas menjeuna deukeut deui teh pancen di imah aing dong aya semah teh nyahoan lamun eta pamajikanana 7 mulut telok dangdan malih rupa meureun nya. Pas mujuna tengah deketan Sarmina modar dia koy tapi dong nampak majikan aing cenah eta Sarmina modar dia koy tapi bener eta majikan aing Sarmina modar dia Sarmina ngancan paya geus deukeut ya min cenah dia atuh abi cenah ka laju dia jaga soreng yes atuh kitu lo eta atuh nan dia jaga soreng atuh karu cenah ka bicara dicara batur macam di dangdang cenah make simpen make rabut tapi kisah itu jeung apa nya pokona mah eta teh anta parah deui kapan eta bedog anu herang teh sub kana sarangkahna ngeunaheun kana hate langsung eta teh Sarmina direngkol di bangku diasupkeun ka jero sumur ka kamar iraku setelah urang dandannya dandan pikeun ngabungakeun hate salaki maka cekang jeung Rasul la syafaati mal aya syafaati kaula cekang jeung Rasul andai seorang awe anu doraka kanu ngajari salaki naudzubillahi min bu bila salaki ibu datang papa genepi kalawang tarosku hate nu senang dibarenganku senyuman osok tara terus bukaan bajuna terus kusutan kesangna terus taros kahoyongna anu jadi salakina osok tara Bapak bade tuang heula Bapak bade leut heula Bapak bade ibak heula apa bade ka kamar heula osok tara emang telok dasar lagi
Geuslah orangnya taat wae kanu ngajari salaki insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan dasar urang ngagungkeun kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu pertama cinta diiringi dengan tema kacai jadi salawi, kadarat jadi salogak, sarengkak saparipola, sanada sairama dengan nada cinta insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kaduana cek Kangjeng Rasul mau menang syafaat kaula lamun urang nu jadi kaum cek Kangjeng Rasul teh nu jadi umat kaula tu cinta ke para ulama, teu deukeut ke para ulama. Sebab naon? Al ulama warasatul anbiya. Ulama eta ahli warisna para nabi, santri eta ahli warisna para nabi. Laula murabbi ma arabta rabbi. Andai teu aya para ulama, andai teu aya para kiai, andai teu aya para santri, yakin urang moal nyaho tata cara ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang nyaho dina rukun salat teh aya 18 perkara kabagi 3 bagian, bagian hate, bagian lisan, bagian badan. Dina bagian hate rukun aya 3, qasdu ta'in ta'arud, rukun iman aya 6 sarasa iman, rukun Islam sarasa Islam, batal Islam. Tisa urang nyaona ti para ulama. Lamun urang teu deukeut jeung para ulama, lamun urang teu cinta ka para ulama, lamun urang teu deukeut ka para ulama, ka majelis talim tegasna mah henteu ngaji teh tingali Imam Nawawi punya bicara. Cek Imam Nawawi, falaula bi ilmil ulama lasaran nasu kal bahaim falaula bi ilmil ulama. Cacak hiji jalma lamun geus jauh aturan ulama, jauh aturan santri, jauh aturan kiai, kal bahaim diri pribadina, tingkah lakuna, darajatna seperti sato. Naudzubillahi min aing rarepeh we. Laju kumaha lanjut anu katiluna waktuna beak. Waktu mah loba keneh ngeun abi na anu geus lain dirarasaan. Anu katiluna jadi tinggalikan segmen awal. Pertama cek Kangjeng Rasul cinta ka kaula, anu kadua cinta ka para ulama, anu katiluna cinta kana kedua orang tua insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Laju buku mah terus nyaan ulak-ulakan ku ibu-ibu abi mah ku si Neng besok hari di mari penting terus atuh kumaha geus leuleus mah nya gitulah. Jadi sakitu anu kapihatur kirang langkung nyongkeun hapunten bilih diantawisna kata-kata abi pribahasa abi anu teu akur jeung para ulama jelas eta ge timbul tina kabudasi abi. Tapi lamun aya leresna, lamun aya endana jelas eta taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus jeung pribadi abi umumna jeung urang sadaya. Aspirin si bitang gajah anak kuda berlari, biarpun kita berpisah, insya Allah kita akan jumpa kembali. Daun nada sangat terbandung awitina cengkira si ada insya Allah bisa bertemu dalam waktu dengan yang sama. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.